Ani kan jebol geus dihadean ku aing. Naon emang nu jebol? Eta. Naon? Eta. Naon? Ih, eta geus dihadean ku aing nu jebol. Nu aing mah geus tambal ja. Astagfirullahaladzim, sudah nengok bae. Astoge, tah bari ge naon? Ih, ngagangguan yuk bae. Astaga, goblok jasa sih ya. Padu balembangna menjalan bapak dia yo. Tanggul gue yang sih. Bura. Bang, biasa we meureun di jauran itu. Kiamat ya, kumahanya bisa cager kali. Gratisnya tempat ya. Tapi tempatnya korokan doang, baru. Cuma udah emang. Motor. Woi, Nen, memang si RT dipecat. Ih, pugu aing teh nyawa aing di itu bae di tongkrongan aing teh anu biasa aya tempat hese. Kasih lurah mah dipecat. Mesti dipecat enak. Oh. Kira dipecat tah? Nya tah kira nama. Arunya aing cuma budak ya. Tuh, mereka RT yang bener-bener. Bagus lah dipecat. RT gitu bener, bolot gitu. Caranya gergeuna kumaha ya? Yang gergeuna. Nyana bolot dua-duana bolot. Dua-duana sama. Ah, jajal baik ya ye. Kusia ye. Di belah mana ke Celina dijago gerokan. Meureun ge nyana langsung eta teh cair non congen ada. Ih, bau ada ya. Eta coba we jajal. Bisa asana mah ke situ. Amun bisa eta ge. Aduh, kade salah tadi itu salah. Iya jadi pengangguran lah. Gara-gara giroang ieu tah. Ya pecat guys. Aing ka ditu atuh nya. Kumaha nyambut teh teh. Ini segera ditu saran aing tadinya jajal. Aing nonggon di dieu kayak bejaan. Oh. Nah, RT. Assalamualaikum. Bingung emang kan jelema teh assalamualaikum teh ngomong nih. Anu natang teh. Aing tadi geus teh. Sira assalamualaikum teh aku naon? Aing geus cikene. Oh sia. Amun datang teh assalamualaikum teh. Idih. Tadi naon RT? Lah saya tadi cicing bae, Bu. Idih. Canyorang cabok monyetnya. Naon? Atuh makan bakso mah keudeung we. Asa, makan bakso cenah. Cabok monyet geus can. Oke keudeung rada sorean makan baksona. Rada sorean. Apa jajal bae ku nya, jajal sepenen, ngrok di Cilina abe cager. Jajal nya. Bisa ngomong naon nih? Naprak sorangan. Harga. RT budok, RT budok. Asik tenan nih, euy. Asik kunaon sih? Geretek kilain ye. Aing mah bisa cager. Nu tadi taksi penen bejak aing kitu. Yang geretek atul sih.
Ih, zaman itu cager ya. Bong baeng sepenen yuk. Go on. Saya bener kan si sepenen teh. Terus mana jadi? Kita ketemu aja RT. Ketemu jauh sih, enak banget. Kemarin celina si penen gugurok we di celina sabelah. Aja cager tadi. Itu. Sambil nongko, urusan aing bae sama. Heeh sih. Udah ini campur ya. Oh, siap. Aduh, ya. Oh. Bisa. Mendingan aing dengan tempat rodotan di mau nyuri dia. Aduh. Aing pecah teh. Aduh. Astagfirullah. Woi. Naon? Sekeran didinya nyin bumbu. Bumbu naon? Cilok. Naon cilok geus kitu? Heeh, sia mah teh nyaho we. Dia teh tidak naunan geus kitu tah. Iluan mau sia. Naon emang geus kitu? Engke urang ngakan cilokna. Nah, mana cilokna? Hati nyin bumbu heula. Ampun aing di. Aing kerenangan serodotan, tadi yang serodotan tangan nyeri jasa yeuh tuh. Sia serodotan di tangga. Geus itu anak yang serodotan mah. Ngabang Tunggas lah. Numpang. Iluan embung ja. Waalaikumsalam. Nen. Sasi sih. Oh, sekali yuk. Andi kecan angus aing. Naon sih? Kayak ya. Kalau kayak ombe. Kawan. Anu cak sia teh anu bareng teh durokon di jelina teu mempan. Ai, beneran teu mempan eta. Cik keneh tadi. Dieu carana. Dieu ya. Ah, sia. Beneran saya ini dia. Ayo kasih RT yuk, kalengnya yuk. Emang Kalau kenapa? kasih RT nya, nyana dipecat soalnya yuk. Gara-gara budak, gara-gara si dia ya bego. Nah ini. Ayolah. Eta. Karunya yang ge. Tapi di urusan sih tadi aya kapanginjingan sih. Kan cek nyana bae di urusana. Oh, ku si Hansip ta. Nah, Ya jawabe meureun bisa gue nyana ta. mudah-mudahan. Mahanya yang cager. Mikir lalain lah. Bolong dia ngikit lah. Lah, aing mandi cenah anggeus ya mah, karena setengah doang. Mandi di itu. Mandi wajib can terakhir. Astagfirullahaladzim. Aja lah, mandi lah. Ayo. Aing beli es. Awas urang. Emang gimana sih saya tena? Kenapa ini? Tapi aing ngambuan dia bau-bauna bungetnya nih yuk. Coba ka di sini. Ada yang itu. Ngagenge lah. Itu sih kemarin mau budak. Kayaknya perasaan kemarin budak. Aing nggak ngagenge lah, ngomong bae lu. Serius? Heeh. Alhamdulillah. Wah,